Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana, wilujeng patepang dangu jeung Mang Otong di acara nu dipikadeuh ku urang sararea dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya selalu aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang, dikucuran rizki nu ageng tur halal, oge tangtuna dipasihan pakasaban anu nyaman lan tentrem, oge ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, oge satia ngarojong, satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras jempolna diacungkeun, curat-curat di kolom komentar, dibagikeun, di-sharekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun tina pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosa nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian nu ka-40. Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Tenanaon Pak RT, kuring paham lamun warga mah kahasut ku omongan jalma anu ceceb sarta sirik ka kuring pedah eleh saingan usaha. Walon Mang Kosim bari ngarindat ka Juragan Barkah. Kosim, lamun anjeun bener teu rumah samuja ka siluman, eureunan kalakuan nyuguh di saung anjeun, sing ridho eta saung ku kami bakal diruwag, cek Juragan Barkah. Tenanaon, sok bongkar saung kuring eta. Kayu-kayuna bisa dimangpaatkeun pikeun meneran imah warga anu rusak. Kuring oge bakal nyumbang ka warga lembur anu imahna rubuh. Lamun perlu bisi aya nu hayang meuli kebon kuring eta, sok mangga bae kuring teu kabeuratan. Walon Mang Kosim, dah cocok lamun kitu mah. Kadenge salah seorang warga nyelengkeung. Tapi ingat, kuring rek pesen, sakali-kali deui lamun aya jalma mitnah ka kuring atawa ka kula warga kuring, bari jeung tanpa bukti, kuring moal tarima, ku kuring bakal ditungtut, dilaporkeun kanu berwajib, sangkan ulah sangeunahna mitah ka batur nu teu boga salah. Kaayaan jadi jempling, telila kadenge Pak RT nyarita. Dulur-dulur sakabeh, ayeuna mah urang bubar. Hayu urang bebersih leutak jeung runtah urut banjir. Cenah rek ngaruwag saung Juragan Kosim. Kabeneran kuring butuh pitihangun. Tihang imah kuring leungit kaseret ku banjir Pak RT. Pak RT nutup ka Mang Kosim. Mang Kosim unggek. Pak RT nyarita deui. Nam atuh, urang babarengan ngabongkar saungna Juragan Kosim. Sakabeh bahan-bahan urut saung geus diikhlaskeun ku Juragan Kosim. Geusan ngomean imah warga anu ruksak. Tapi Pak RT, ucapan Juragan Barkah teu kebat kusabab Pak RT kaburu unggek bari nyicepan mere isarah.
Bring bae kabehan akhirna ngabring ninggalkeun imahna Juragan Qasim. Kabehan langsung nuju ka kebona Mang Qasim nu aya di wetadeun lembur. Inditna warga lembur diteuteub ku Mang Qasim jeung bianah sarta Usro. Sro, kancang ka saung, ajakan batur maneh si Daman. Bawa ranjang anu aya di saung ka dieu. Tuluy, simpen eta ranjang ka kamar tukang. Ceuk Mang Qasim nitah ka Usro. Mohon Kang, abdi angkat ayeuna keneh. Walon Usro. Ulah poho, bawa oge parupuyana. Nyesro. Mohon Kang. Usro gancang indit gagancangan pikeun ngalaksanakeun parentah dununganana. Di hareup imah kari Mang Qasim jeung bianah anu melong neuteub Usro anu ngungkug lempang gancang. Sanggeus Usro ngiles dina pengkolan, bianah neuteub ka salakina. Teuteupanna kawas anu ngandung kacurigaan. Baku nyaneh manah ari geus neuteub kawas kitu teh. Ceuk Mang Qasim bari ngaleos ka jero imah. Tuluy diuk dina kursi di patengahan yang hareupan cikopina anu masih satengah keneh. Gap gelas cikopi dirongkong, tuluy cikopina disuruput, karasa kopi teh geus rada tiis. Bianah nuturkeun ka jero imah sanggeusna meundetkeun lawang panto. Gek bianah diuk dina kursi hareupeun salakina bari terus melong ka Mang Qasim. Naon nah, melong bae teh? Lain, anah mah hayang akang jujur. Walon bianah. Maksudna nyaneh teh jujur kumaha anah? Di mana sabenerna sakabeh harta milik urang teh Kang? Ceuk bianah bari neuteub deukeut ka Mang Qasim. Apaanan nyaneh geus apal? Lamun harta urang teh meunang usaha akang ngabandar sayuran jeung palawija. Modal mimitina ti mana? Apanan harita urang teh keur sangsara teu bogana naon? Har. Apanan akang geus pernah nyarita. Lamun akang harita panggih jeung Suhandi, babaturan heubeul akang. Sakabeh modal eta apanan pamere manehna. Asal syaratna sakabeh sayuran jeung palawija dijual ka manehna. Nah bener, Suhandi batur akang eta aya jalmana. Kunaon sadila ieu akang teu pernah ngajak batur akang eta ka dieu atawa dipanggihkeun jeung anah? Suhandi eta jalma sibuk nah. Manehna bos gede. Komo kiwari mah tara sok aya di imah. Sabab bisnisna beuki gede jeung ngalegaan. Tepi kang ngekspor palawija ka luar negeri. Jadi manehna jarang aya di imah. Akang bae mun setor sayuran tara panggih. Sok ditarima bae ku anak buahna. Manehna moal aya waktu pikeun dibawa ulin ka dieu. Urang kudu ngamaklum kana kasibukanana. Yeuh, bari nasing percaya ka akang teh. Ulah kahasut ku fitnah si Barkah. Si Barkah mah geus jelas neuteuli ka akang. Sabab manehna eleh saingan bisnis ku akang. Apanan apal maneh genah? Sifatna si Barkah mah ti baheula ge. Kawas kitu ka kulawarga urang teh. Anah percaya ka akang. Tapi akang oge kudu bisa ngayakinkeun anah. Anah hayang panggih jeung Bos Suhandi. Sakali-kali bawa atawa ondang Bos Suhandi ka dieu Kang. Teu sagampang eta nah. Ngondang bos gede mah kajaba urang hajatan ngawinkeun budak
kakara kakang wani ngondang manehna. Nya pokona mah rek iraha-iraha oge, ana hayang panggih jeung Bos Suhandi, titik. Nya, ke lamun manehna keur kabeneran salse di imah, ku akang rek diajak ka dieu. Mang Kosim ngawalon kitu, sangkan bianah teu katutuluyanan dina hatena mah. Mang Kosim teh ngabatin, babari ngabohongan si anah mah. Iraha-iraha aing ngajak saha bae batur aing ti dayeuh ka dieu. Ku aing dititahnya diwara, sinang aku Bos Suhandi. Beres urusan. Kitu geurentes dina hatena mah. Nah, geura popolah ka itu, geus beurang ieu teh. Akang lapar hayang dahar. Aya keneh lain kere daging munding teh. Ceuk Mang Kosim nitah masak ka bianah. Sangkan teu katutuluyan nyarita nu lain-lain. Aya keneh, Kang. Sakalian nyambel nu medoknya. Akang hayang dahar jeung sambel tarasi dilalaban ku takokak jeung surawung. Enya, tapi ka mana nyiarna? Da kabeh kabanjiran, Kang. Warung oge tarutup. Geus ulah dilalaban deui nah. Kere jeung sambel oge cukup. Bianah antukna cengkat tina diukna. Tuluy ngoloyong ka pawon pikeun popolah. Ti kamar Dewi kaluar megat indungna. Mak, bieu teh aya naon? Mani asa rame urang lembur ka darieu? Tanya Dewi ka indungna. Pak RT jeung warga ngajak kerja bakti wi. Bersihan lembur tina sesa leutak jeung runtah urut banjir. Walon bianah kapaksa ngabohong. Oh, tapi ning siga nu ngambek ka bapa, Mak. Henteu wi, eta mah juragan Barkah. Mentah sesa-sesa kayu urut saung bapa di kebon. Meunggeus, ayeuna mah bantuan emak di pawon. Urang ngagoreng kere jeung nyambel. Dewi unggek tuluy nuturkeun indungna ka pawon. Pikeun mantuan popolah. Tisaprak saungna diruag keluarga lembur. Mang Kosim mindahkeun tempat nyajena ka kamar tukang imahna deket goah. Kamar eta dijadikeun tempat patemon dirina jeung Dewi Makarawati. Unggal malam Jumaah, Mang Kosim sare di kamar tukang. Gegejana mah ka bianah rek ngawirid cenah bari nyuguh ka karuhun. Bianah teu curigana naon. Da geus taunan manehna. Geus biasa ditinggalkeun ku Mang Kosim dina peuting Jumaah. Ti saprak imahna digurudug ku warga lembur. Mang Kosim ayeuna mah teu wani nyiar wadal dedeukeutan. Manehna nyimpen endog wadal di tempat anu jauh, di jalan gede anu sok kaliwatan ku mobil atawa motor. Ieu teh dilakukeun ku Mang Kosim sangkan warga lembur teu curiga ka dirina. Padahal mah dina hatena Mang Kosim teh ngageremet pisan hayang ngawadalkeun juragan Barkah anu salila ieu dianggap ku Mang Kosim musuh. Komo ti saprak adu renyom jeung Mang Kosim sawaktu ngajorag mawa warga lembur. Hate Mang Kosim beuki bae ceuceub ka juragan Barkah. Tapi niatna pikeun ngawadalkeun juragan Barkah ditahan heula. Pikeun ngaleungitkeun heula kacurigaan warga lembur. Mang Kosim ge sieun ari jalma salembur babarengan ngurutug imahna mah. Lembur sugih mukti teh mimiti kuliat deui, mimiti hegar deui. Sanggeusna sakabeh imah nu ruksak akibat banjir di hadean. Jalan dibersihan, kebon jeung sawah atuh dipolah deui.
Jalma-jalma geus teu sieun deui ngaliwat kawetaneun lembur. Sabab Kunti jeung genderuwo geus teu kabejakeun megatan deui. Warga lembur geus wani kaluar ti peuting cara biasa. Nu daragang atuh rame deui. Warga lembur oge daraek deui digawe ka Mang Kosim. Kajaba meureun Jang Suma anu milih ngurus domba jeung molah kebona sorangan. Intina mah kahirupan di lembur sugih mukti teh normal deui. Teu kabejakeun aya kajadian aneh atawa aheng anu mawa korban cara waktu ka tukang. Kocapkeun harita wanci haneut moyan di imahna Mang Kosim. Mang Kosim geus indit ka pasar nagihan sedengkeun beanah keur sasapu di pakarangan imah, ari Dewi mah keur popoe di pipir imah. Keur kitu datang saurang wanoja geulis ngadeuketan ka bianah. "Assalamualaikum, Emak," ceuk eta wanoja uluk salam. Bianah ngagebeg gancang cengkat tuluy malik. Breh kabireungeuh saurang wanoja geulis jangkung lenjang, buukna panjang, nangtung bari ngajingjing rantang, make baju kaos kembang-kembang, kahandapna rok panjang warna hideung. "Waalaikumsalam. Sugan teh saha? Lawas ti lawas, Neng Arum nembe ameng deui ka dieu," ceuk bianah. Si wanoja anu memang Neng Arum, anakna Juragan Barkah, munjungan ka bianah. "Hapunten Emak, Arum teh jarang uih, janten nembe ayeuna amengan deui ka dieu." Arum nyebut emak ka bianah teh nurutan Arman nu jadi bebenena. "Emangna Neng teh di mana bae kitu?" "Di Sumedang, Mak. Dipun bibi sakantenan kursus ngajait di ditu." "Oh gitu. Yap, hayu urang dilebet ngobrolna Neng." "Dewi, tinggal ieu. Saha nu ieu?" Bianah ngagero ka Dewi anu karak rengse popoe. "Teh Arum." Dewi gancang nyampeurkeun ka Arum tuluy nyalaman. "Kamana bae teh? Mani tara katinggal ayeuna mah?" "Di Sumedang, Wi, kursus ngajait," walon Neng Arum. Dewi ngagandeng Neng Arum tuluy diajak ka jero imah. "Wi, ka itu nyieun ci enteh, bawa sakalian sepantaleusna," ceuk bianah. Nitah ka Dewi nyieun cai pikeun nyuguhan tamuna. Neng Arum diu dibarengan ku bianah, sedengkeun Dewi mah ngaleos ka pawon. "Ieu Mak, tambih lumayan ngaraosan," ceuk Neng Arum bari ngasongkeun rantang ka bianah. "Mani repot-repot Neng, unggal ka dieu teh sok barang candak wae. Naon ieu teh Neng?" "Tahu Sumedang, Mak," walon Neng Arum. "Atur nuhun atuh Neng." "Mak, dupi Kang Arman ayeuna di mana?" "Arman mah di Garut Neng, damel di ditu bari masantren." "Teu acan kantos uwih Mak?" "Teu acan, paling oge ngiriman surat Neng." "Iraha saurna bade uwihna Mak?" "Teu terang Neng, teu acan ngawartosan." Neng Arum saharita paromana ngariuk alum. Rupa Arman ngalangkang dina sawangan, rasa sono ka lalaki anu jadi pangeusih hatena karasa beuki nataku. "Neng, Arman mah iraha-iraha ge pasti mulang. Sigana moal lila ge bakal mulang," ceuk bianah. Maksudna mah ngalelemu hatena Neng Arum. Bianah tiba heula ge satuju lamun Arman kawin jeung Neng Arum teh, sabab salian ti geulis budakna oge bageur, nyaho kana sopan santun jeung bisa ngahargaan ka batur.
Sifat Neng Arum teh beda pisan jeung sifat Ambu Rumsih nu jadi indungna. Mak, nah Kang Arman masih emuteun henteu nya ka Arum? Atuh masih emut Neng. Dina suratna oge sok naroskeun Neng. Leres Mak? Nya leres, mak nya emang ngabohong atuh Neng. Paroma Neng Arum marah mae deui. Ngadenge Arman sok nanyakeun dirina teh. Kek, ku marek di suratan Neng, sangkan mulang heula. Barina emage sono, lila teu panggih jeung Arman. Ngadenge kitu, atuh beuki bungah we Neng Arum teh. Sabab harpana pikeun papanggih jeung Arman bakal jadi kenyataan. Kumaha Abah sareng Ambu daramang Neng? Alhamdulillah Mak, Abah sareng Ambu mah damang. Syukur ari daramang mah. Moal dedepeun kitu Neng amengan lami di dieu. Moal da atos wawartos ka Ambu bade ka dieu. Kumaha Ambu teh naha masih nyaram Neng papacangan sareng anak emak? Henteu Mak, da bieu ge malah titip salam kangge emak. Oh kitu, waalaikumsalam pami kitu mah. Nya syukur ari kitu mah, emak ge regreg. Teu hariwang pami Arman engke nganjang ka bumi Neng. Keur uplek ngobrol kitu, Dewi norojol ti dapur bari nanggeui baki anu dieusi ku Cien teh 2 gelas anu dilalawuhan ku sapiring sepantaleus di kalapaan. Diraosan teh, ceuk Dewi bari ngasongkeun gelas Cien teh jeung piring nu dieusi sepantaleus ka Neng Arum. Wi, eurihkeun ieu kana piring. Tuluy rantangna eusian ulen anu meunang nyieun kamari teh. Titah bianah ka Dewi. Muhun Mak. Dewi gancang nampanan rantang nu diasongkeun ku bianah. Tuluy ngaleos deui ka dapur. Teu lila geus balik deui bari mawa rantang anu geus dieusian ku ulen jeung piring anu dieusi ku tahu Sumedang. Piring tahu disimpen dina meja, sedengkeun rantang disimpen di gigireun Neng Arum. Gek Dewi diuk gigireun Neng Arum. Dewi teh geus teu asa-asa kana Neng Arum mah, geus nganggap lanceuk sorangan. Sabab Neng Arum remen ulin ka imahna Mang Kosim ti jaman kulawarga Mang Kosim sangsara keneh. Teh, di Sumedang rame teh? Tanya Dewi bari seuri. Rame wi, ari di dayeuhna mah, nyari di pasisiana mah sami bae siga di dieu. Ari teteh di dayeuh atanapi di pasisiana teh? Di dayeuhna wi, tetebih ti pasar. Atuh rame nya teh. Enya rame wi. Seueur nu icalan teh. Sami bae sareng di pasar dieu wi. Seueur anu kasep oge nya teh. Nya seueur atuh. Nah bet naros kitu wi. Bilih teteh ka Gembang ku jajaka kasep urang kota. Ket teu janten jadi tetehna Dewi. Arum seuring ngadenge ucapan polosna Dewi. Ulah salempang, teteh mah bakal tetep janten tetehna Dewi. Nu tiluan uplek ngobrol ngaler ngidul, tepi ka sagala dicaritakeun. Geus rada beurang, kakarak Neng Arum pamitan pikeun mulang. Nu geulis jangkung lenjang teh ngalanggeor ninggalkeun pakarangan imahna Mang Kosim. Dijajab ku paneuteup Nabi Anah jeung Dewi. Mak, iraha mah bade nikahkeun Kang Arman sareng Teh Arum? Tanya Dewi ka indungna. Sigana mah moal lila deui wi. Asik. Kang Arman bakal pangantenan sareng Teh Arum. Urang bakal hajatannya Mak. Doakeun bae wi. Sangkan sagalana lancar. Ceuk bianah bari neuteuk Neng Arum anu harita ngiles dina pengkolan. Bianah jeung Dewi arasup deui ka tengah imah.
Dewi meresan gelas urut nyuguhan Neng Arum, sedangkan Bianah mah diuk bari ngadahar tahu Sumedang kiriman ti Neng Arum. Keur kitu kadenge sora motor Vespana Mang Kosim asup ka pekarangan imah. Mang Kosim mulang ti pasar, sanggeus nyetandarkeun motor, gancang asup ka imah. Nah, bieu teh akang nempo Neng Arum di jalan. Nah eta budak teh tas ti dieu? Tanya Mang Kosim. Enya Kang, tas ulin di dieu. Tah, mawa oleh-oleh tahu Sumedang. Asaan geura Kang? Raos, nya empuk, nya gurih. Walon Bianah bari nyomot deui tahu tuluy dihuapkeun. Rek naon cenah? Anak si Barkah los-los ka dieu? Ah, nya ulin we Kang. Da biasa na Neng Arum mah pansok ulin ka imah urang. Ti jaman imah urang masih bilik keneh oge. Manehna teh kakarak mulang ti Sumedang cenah. Kursus ngajait di dituna teh. Sigana mah rek muka jahitan di imahna Kang. Geus hese dahar kiwari mah kula warga si Barkah teh. Tapi ka anak gadisna dititah usaha nyaran duit. Ulah kitu Kang. Keun bae da teu salah oge lamun Neng Arum muka jahitan. Apanan di lembur urang can aya tukang jahit. Mun rek motong baju atawa nyieun baju kudu ka jauh. Mun Neng Arum muka jahitan, urang lembur teu hese pikeun nyieun baju atawa calana. Halah, kari meuli we baju di pasar. Kari milih loba modelna. Ulah sok ditarima ari anak si Barkah ulin ka dieu teh nah. Hahai tot waktosna dulur dangu sadaya tanya kapan mang tunda heula ieu cariosan semet dieu mugia urang dipasihan Yusua anu panjang tur barokah sahingga urang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Tekirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan oge kakirangan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu endahna nu bagusna nu saena nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.